Sampurasun sadayana. Sampurasun. Jadi aditen ieu abdi sareng babaturan abdi bade ka tempat momen tradisional Sunda. Aduh, maaf ya kalian. Soalnya badan aku besar. Dempet pakai brio. Ah, lihat sini buat vlog. Itu nggak bisa ke sana? Bisa, Nggak bisa. Hah? bisa sana motor bisa. Dua arah ini? Iya dua arah. Sampurasun. 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 Poe ieu arurang bade ka tempat makanan Sunda. Kita lagi nge-vlog buat tugas Sunda loh. Gak tanya aja. Aing erahian we ya Allah. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngajieun video ngeunaan kadaharan Sampurasun sadayana. Abdi Gaisa Azahra, Abdi Profita, Abdi Redi Paswara, Abdi Abdurrahman Ilyas, Abdi Rafa Fairuzi. Abdi jeung rencangan bade nyieun video ngeunaan kadaharan Sunda. nah ayeuna sim kuring atau dugi ka warung makan kadaharan Sunda. Nami warung teh warung timbal komplit Teku Angkasa. Warungna ayana di Jalan Teku Angkasa nomor 35. Nah guys, salah sahiji kadaharan anu aya di warung ieu teh tutup oncom. Ieu teh salah sahiji kadaharan anu aya di warung ieu sangu tutup oncom sareng lele. Guys, sangu tuh oncom teh eta sangu anu ditutup jeung oncom jeung dibeuleuh ku daun cawu. Laukna bisa wae hayam, rek pepes, rek naon gitu serah lah. Nah di dieu aranjeun. Nah, sakumaha aranjeun rek makena. Nah di dieu mah ayana lele, jadi makena lele gitu. pokona mah enak pisan. Mantap pisan tuh mah. Anak Iya Min. Uangan anu aya di dieu teh pangaosna mirah pisan. Ti 15.000 nepi ka 20.000. Nah, sangu tutuk oncom ieu teh hargana ngan 20.000. pokona mah sangutup oncom ieu teh raos pisan. Aranjeun kuduna Kudu coba. Nah, kurang nyobaan.
Raos pisan. Pokona raos pisan. Kumaha rasana? Raos pisan teh. Asli guys, enak pisan ieu mah. Dua-duana. Asinna aya. Gurihna aya. Lauk lagi halus keneh. Mantep pisan. Saya anak lebih kata bisa jadi naon. Ayo nu terakhir kumaha rasana? Ieu sendok tilas 4 jalmi. Nu Tapi teu nanaon. nu cenahna teh raosnya. Iya, raos. Kita coba. Asli. Asli. Pokoknya mah apa? Darah hari dia ngeunah pisan. Asli. Raffi, To like and And subscribe. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.